hasil Kanjeng Senopati. Ieu jukut para bunding kedah dikumahakeun ayeuna. Tanya prajurit siluman orai anu geus hasil ngarebut jukut anu ngarungkup awak maonah teh. Halus bawa ka nagara urang ayeuna keneh. Dewek sabalad-balad rek deangan deui lantaran masih keneh loba kakuranganna, tembal Senopati dan Masuta. Sedangkan maonah anu awakna kabulan ku jukut masih keneh ngahep-hep. Maonah can sadar lamun maehna geus pindah ti tempat anu tadi. Maonah ngarasa sieun keneh lamun jalma anu katabrak ku manehna masih keneh ngamuk. Haruh dasar bener-bener apes pisan ya aing poe ieu. Salamet ti jurik pocong kalah ngadan pangi jeung Cinenti. Ayeuna aing malah make nabrak jalma anu tas ngajukut sagala. Haruh aya-aya bae pi masalaheun teh. Gerentes maonah bari ngahep-hep keneh dina gundukan jukut. Di pihak sejen Senopati siluman orai Darmasuta kadenge mere parentah deui ka anak buahna nu sejen. Maraneh kuat nyebar sia. Teangan jukut kaloba atawa naon bae anu bisa dipake para bunding ku manusia. Lamun geus meunang kuat warawa ka nagara. Dewek ayeuna rek balik heula jeung Ki Darmaji. Cek Senopati. Mangga kaunanu, mangga. Tembal para prajuritna. Sanggeus kitu mah eta Senopati siluman orai teh ngaredet deui ka si Darmaji. Prajurit orai anu tadi nyokot jukut teh. Darmaji, aing urang balik ti heula, bawa eta jukutna. Cumal gal kaulanu, tembal si Darmaji bari tuluy les duanana ngaleungit. Kitu deui jukut anu di jerona aya awak maonah teh ka bawah ngaleungit oge. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang malik di heula nyaritakeun Haji Rodi anu geus dikirim ka nagara siluman munding teh ku Aki Sahudi nyaeta pikeun nyalametkeun Bilebe. Kalayang Haji Rodi ngarasakeun awakna asa kakalayangan lir katiup ku angin. Atuh tangtuna bae hatena ngarasa lap-lapan bakat tingku sieun. Malah meureun lamun geus ngarasakeun najak teh mah Haji Rodi teh geus asa hos bae nyawana leupas tina awakna. Ngandina kayan kitu Haji Rodi teh lain inget ka Gusti Allah anu geus ciptakeun manehna. Ieu mah kalah ngadon inget ka Neng Heni awewe ceum-ceumana teh anu geus direncanakeun rek akad minggu hareup. Haruh wah umur aing teh ngan anjuk ka poe ieu nya. Beureun atuh bala kalaksanakeun aing teh kawin jeung Neng Heni teh. Kaduhung aing make daek sagala dikirim ke alaman siluman munding. Padahal makeun bae nya sina kepala besorangan. Gerentes Haji Rodi bari awakna mah masih keneh karasa kakalayangan. Teu lila Haji Rodi ngarasakeun awakna asa aya nu notokeun ka handap. Atuh Haji Rodi beuki ngalenyap. Saking kusoak-soakna Haji Rodi sampai poho kana papatah Aki Sahudi. Nyaeta anu nyaram beunta cenah samemeh meunang parentah. Sadar Haji Rodi malah beunta. Barang brai beunta si horeng mahna teh keur kakalayangan di Jomantara. Atuh Haji Rodi beuki ngalenyap leuwas ret ka handap. Breh katompo di handap loba gundukan batu siga anu marencos. Astagfirullahaladzim. Haruh. Itu di handap meni marencos kitu batu. Meureun atuh awak aing teh bakal ajur lamun ninggang eta batu teh. Gerentes Haji Rodi deui bari panana mah terus mencerong ka handap. Aneh dina wanci tengah peuting kitu kaayaan di handap mah katempo ca ngebrak lir tengah poe ereng-erengan. Atuh batu-batu marencos teh beuki katempo jelas pisan ku Haji Rodi. Malah mah beuki katempo si horeng awak Haji Rodi teh memang beuki nyerorot ka handap siga nu rek lagrag ninggang kana eta bebatuan. Atuh Haji Rodi teh beuki tambah bae soak hatena. Geus teu boga harapan mahna bisa hirup keneh sanggeus poe ayeuna cek pikirna. Ngarasa geus eueuh harapan kitu Haji Rodi nah hatena sasambat deui bae. Tapi seperti tadi sasambatna teh lain ka Gusti Allah. Malah maena sasambat deui ka Neng Heni. Anu salila ieu memang kabayangkeun bae ku manehna teu beurang teu peuting. Ampura Kang Neng Heni anu geulis. Siga anak urang teh moal tiasa kalaksanakeun papangan teh. Cek gerentes Haji Rodi.
harita awakna beki karasa nyirorot ka handap. Blung kadenge suara anu ngagedeblug tarik pisan. Saking tarik-tarikna anu ngagedeblug sampai-sampai kaayaan di eta tempat menik karasa ingeung. Si horeng anu ngagedeblug teh suara awak Haji Rodi anu ragrag kana lemah. Tapi ieu mah lain lemah alam manusia. Ieu mah lemah alam siluman munding. Barang awak Haji Rodi ngagedeblug, gas bae Haji Rodi teh langsung kapiuhan. Kejadian ragragna awak Haji Rodi anu matak ingeung di negara Seliman Munding karasa sampai ka karaton. Atuh Prabu Gandausesa Permaisuri Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Ganda Lara anu masih keneh garleut sampai-sampai awakna kapacelengkeun ka luhur. Tuluy ngagalubrag deui, tapi labuhna masih keneh teu jauh ti eta tempat. Kitu deui para mantri jeung pajabat kerajaan sejena kabeh maraclang ari maranehna mah maraclang jauh pating galubrag tuluy kadenge pating garoak marurung. Prabu Gandausesa jeung sejena reuas ngarasakeun eta kajadian. Bari nguniang hudan pok Prabu Gandausesa kadenge cumarita. Aduh, aya kajadian naon deui sabenerna? Cek Prabu Gandausesa bari nyekelan cangkengna anu karasa nyerieun. Bawa-bawa aya musuh anu asup ka nagara urang Kakang Prabu. Geus ayeuna mah urang alakur deui ulah diteruskeun tarung teh Kakang. Eueuh gunana? Cek Permaisuri. Ari Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Ganda Lara mah ngan saukur kalorohok. Maranehna masih keneh ngarasakeun reuas ku ayana eta kajadian. Di sejen pihak Nyimas Ganda Manik jeung Putri Orai Kulak Dharma anu salamehna dina kaayaan teu saladar masih keneh katempo kapiuhan. Padahal dina kaayaan tadi teh duanana oge sempat kabantingkeun. Nya atuh lai, da bari nage saha nu ngajak tarung. Puguh di dinya anu ngagetian. Cek Prabu Gandausesa. Nya Kakang, geus lah kuring aku salah Kakang. Geus, ayeuna mah geus manggeus. Ayeuna mah urang kabehan kudu tatan-tatan. Pasti ge bener aya musuh nu asup ka negara urang anu matak ngabayakeun Kakang. Cek Permaisuri. Prabu Gandausesa geus teu nembalan deui, ari hatena mah masih keneh seueul ka Permaisuri teh. Tapi percuma cenah diteruskeun ge. Dawuh gunana. Tuluy bae Prabu Gandausesa teh kalah wakauk ngagroan para mantri jeung gulang-gulang kapercayaanna. Heh sia sakabeh mantri jeung gulang-gulang. Geuwat kadari sia. Cek Prabu Gandausesa. Atuh tuluy kurutuk para mantri jeung gulang-gulang daratang teu sirikna lalumpatan. Lantaran maranehna kabeh ge sieun meunang bebendon ti raja. Da parahi geus apal ari raja manehna mah nyaeta Prabu Gandausesa boga sifat sahaok kadua gaplok teh. Nun kaulanan Kanjeng Gusti, sim abdi pantos siap nampi parentah. Cek salah saurang mantri. Abdi ge sami Kanjeng Gusti. Abdi ge pantos siap narima parentah Kanjeng Gusti. Cek para mantri jeung gulang-gulang anu sejenna bari caradok ngarembah. Sia kabeh ngarasakeun teu kajadian tadi. Tanya Prabu Gandausesa. Sumuhun-sumuhun Kanjeng Gusti, sim abdi sadaya ngarasakeun, malah sim abdi sadaya ngaraos leuwas. Tembal saurang mantri deui anu sejenna sarua ngahaminan. Sikana aya musuh anu teu kanyahoan euy, anu masuk ka negara urang. Ayeuna maraneh kudu carincing pageuh kancing sing saringsat pageuh ikat. Cek Prabu Gandausesa. Atau dasar munding ngadenge parentah ti rajana kitu, para mantri jeung gulang-gulang anu aya di dinya geuwat-geuwat marageuhan kancing bajuna. Menika tempo bareng karompak, sanggeus beres mageuhan kancing bajuna, kabehana katempo nyerekel hulu. Tapi kabehana reuas lantaran manehna saurang ge eueuh nu make iket. Atuh kabehana langsung katempo pias bakating ku reuas jeung sieun raja ngambek. Di sejen pihak nempo kalakuan anak buah anak itu, Prabu Gandausesa meuni olok heran. Keur kitu salah seorang mantri kadenge aya nu ngomong bari cedok nyembah.
Hapunten Kanjeng Gusti, abdi sadaya rumaos lepat. Muga-muga Kanjeng Gusti ulang hukuman ka abdi sadaya. Cek eta mantri bari beungeutna katempo geus pias pisan. Kitu deui nu sejenna katempo ngageter bakat ingkusieun ku raja. Ngadenge kitu Prabu Gandawicesa heran, manehna langsung mencrong ka anak buahna. Atuh sakabeh anak buah nu aya di dinya beuki soak bae. Nah sia kalah mentang hampura ka aing. Geus ngalakukeun kasalahan sia ka aing. Kuat sia jawab. Cek Prabu Gandawicesa bari molotot. Ditanya bari ngini polotoran gitu. Tangtuna bae para mantri jeung gulang-gulang anu aya di dinya teh meni ngarenjag. Pok salah saurang nembalan deui. Sumuhun Kanjeng Gusti. Si abdi sadaya rumaos lepat. Sadaya ge teu aya nu nganggo iket. Cek eta mantri. Prabu Gandawicesa kerung. Saha sia nu netah make iket? Tanya Prabu Gandawicesa bari tetep molotot. Sumuhun. Tadi Kanjeng Gusti nyarios sing caringcing pageuh kancing, sing salisat pageuh iket. Pami kancing mah entos dipageuhan ku abdi sadaya. Mung pami iket mah abdi sadaya rumaos teu nganggo Kanjeng Prabu. Cek eta mantri mang nembalankeun baturna nu sejen. Ngadenge kitu Prabu Gandawicesa molotot deui bae. Dasar munding sia, boloh sia. Cek Prabu Gandawicesa bari katempo beungeut tabureum. Atuh sakabeh nu aya di dinya beuki ngayak-yak soak. Sedangkeun permaisuri ieu rada ngabelenyeh nahan seuri. Tuluy leungeunna we ka Prabu Gandawicesa bari haharewosan. "Ari Kakang nyarekan teh nyarios naon?" tanya permaisuri. "Munding boloho. Emang kunaon rai?" tanya Prabu Gandawicesa heran. "Atuh kitu mah Kakang ge sami Kakang, atuh boloho meureun. Kapan Kakang ge munding sanes?" cek permaisuri. Prabu Gandawicesa ngajenghok. "Aduh, nya salah Kakang teh. Salah ngomongnya rai. Keun, ek dibalikan deui atuh ku Kakang nyarekana." Tembal Prabu Gandawicesa bari rada era. Tuluy pok nyarita deui ka anak buahna. Tapi ari matana mah tetep molotot. "Dasar boloho sia kabeh ge. Yuh dengekeun ku sia. Aing memang ngomong sing caricing panggeuh kancing, sing sariset pageuh iket. Lain aing berarti nitah sia kabehan. Kudu mageuhan kancing atau make iket sia boloho. Dasar blegug sia." Cek Prabu Gandawicesa deui bari angger molotot ka anak buahna. "Sumuhun, pami kitu kumaha atuh maksudna Kanjeng Gusti?" tembal mantri anu tadi. "Dasar blegug sia. Eta teh sing teu nyaho ngaranna paribasa oon. Maksudna sia kabehan kudu taki-taki. Lantaran aya bahaya anu ngancam ka nagara urang." Cek Prabu Gandawicesa di ditu mah ngajelaskeun deui omonganna. Tapi dasar munding. Para anak buahna angger bae salah paham. Angger beda boloho. Masih marehna boga pangkat mantri atau gulang-gulang oge. Raja ngomong titah taki-taki teh kabehana kalah harudang. Tuluy marasang kuda-kuda. Atuh nempok itu Prabu Gandawicesa nu keur ambek teh jadina beuki ambek pisan. Lantaran panyangka manehna kabehan anak buahna teh narangtung nang tanggelut ka manehna. Atuh haok Prabu Gandawicesa teh haok deui nyarekan. "Dasar goblok sia kabehan ge. Keun sia kalah nangtung ngajak gelut ka aing sia." Cek Prabu Gandawicesa bari beuki melotot. Tuluy sret bae manehna ge masang kuda-kuda. Atuh para mantri jeung gulang-gulang reuas deui bae. "Henteu Kanjeng Gusti. Abdi sadaya teu wantun pami kedah gelut cenah Kanjeng Gusti mah. Ampun Kanjeng Gusti. Ampun." Cek mantri kitu deui nu sejenna parahi ngaromong ampun. "Atuh sia kabehanan kalah masang kuda-kuda hareupeun aing ha." Cek Prabu Gandawicesa bari angger molotot. "Sumuhun, kapan Kanjeng Gusti? Ka abdi miwarang pedah taki-taki." Tembal mantri anu sejen sakalian mang nembalankeun batur-baturna. Atuh ngadenge kitu Prabu Gandawicesa anu geus ambek teh beuki gregeteun bae. Lantaran anak buahna ngan salah jeung salah bae. Ngadenge omongan manehna teh. Saking ku gregeteun-gregeteunna Prabu Gandawicesa jadi bener-bener ambek. Akhirna mah geus teu antapar deui. Cebrod. Mantri jeung gulang-gulang anu aya di dinya dihajaran hiji-hiji. Dasar goblok sia, boloho sia." Cek Prabu Gandawicesa bari ngababukan anak buahna. Atuh saking tarik-tarikna dibabuku Prabu Gandawicesa, para mantri jeung gulang-gulang anu aya di dinya nepi ka marajleng ti eta tempat. Cek urang tunda heula.
Ayeuna urang caturkeun heula kaayaan Sugara jeung Sugiri nyaeta dua gulang-gulang siluman munding anu geus lila katunda. Harita dua-duana oge geus niat rek ngabelot ti Prabu Gandawasesa. Kulantaran marehna duaan ngarasa bogoh ka Bilebe teh. Sugara jeung Sugiri anu boga niat rek ngabebaskeun Bilebe ayeuna geus araya di tempat di mana Bilebe ditawan ku siluman munding. Katempo kuduanana Bilebe geus diborogod dina hiji batu. Ditarungguan ku sababaraha gulang-gulang. Ari Sugara jeung Sugirina ngintip di salah sahiji tempat anu rada sunyi. Kumaha ieu Ki Adi? Itu tempo. Si geulis teh geuning dijaraga ku anak buahna Siran Kuja. Adi geus kieu kumaha urang ngabebaskeunna? Tanya Sugara bari matana mah terus manco ka Bilebe anu katempona can sadar keneh. Kek heula Kakak. Uing jadi ngadak poekeun ieu geuning pikiran teh. Tembal Sugiri bari katempo kerung mikir. Nya atuh Ki Adi, pikiran kumaha carana geuwat. Lamun lila teuing mah bisi matak bahaya ka urangna. Cek Sugara deui. Ih, atuh ulah uing bae nu mikirna Kakak. Si Kakak ge kudu mikir. Ulah hayang menang sorangan bae Kakak. Tembal Sugiri deui bari rada muncereng. Ye ari Ki Adi, kapan urang bagi tugas atuh? Ki Adi anu mikir, engke Kakak nu ngabebaskeun si geulis. Cek Sugara. Sugiri ngahuleng ari matana mencrong ka Sugara. Cia sigana si Kakak rek licik ieu ka aing. Aing nu kudu mikir ari manehna nu ngabebaskeun si geulis. Ya, ngeunah we sorangan. Kerentes Sugiri. Ari ku Sugara, Sugiri nu ngahuleng kitu teh disangka kumanehna mah keur mikir. Teu dilapok Sugara ngomong. Kumaha Ki Adi? Geus kapikiran teu kumaha carana ngabebaskeun si geulis? Tanya Sugara. Geus Kakak. Kuing geus kapikiran, malah kapikiran pisan. Cek Sugiri. Nya atuh kudu kumaha? Sok bejakeun ka Kakak. Ambil Kakak gampang ngabebaskeunna. Cek Sugara siga nu geus teu sabar. Yeuh kieu carana mah Kakak. Cek Sugiri bari ujug-ujug hiuk cebrod bae maehna neunggel kana beungeut Sugara. Atuh Sugara luas, maehna teu nyangka bakal diteunggel kitu ku Sugiri. Sugara ngadayagdag bari ngagoak. Waduh, goblok sia Sugiri. Nah sia kalah bau ka aing. Cek Sugara. Tapi Sugiri teu nimalan. Maehna malah ngajejek deui kana awak Sugara. Hiuk cebrod. Nenggel pisan kana dada Sugara. Atuh gubrag we Sugara teh nanggarak mengkang. Tapi barang rek ditimpah ditenjerak deui dadana. Sugara buru-buru ngagorentel ka pinggir. Atuh kejelig we suku Sugiri teh nenjerak taneuh. Malah saking ku tarik-tarik na nenjerak meureun, jadina suku Sugiri teh malah ambles sampai nepi kana bitis. Di pihak sejen Sugara geus udang deui, beungeutna katempo beureum ambek. Bangka waras sia Sugiri. Ari sia nah kalah ngada nyerang ka aing, podaran sia ku aing. Cek Sugara bari siap-siap rek marik nyerang Sugiri. Ari Sugirina geus narik di sukuna anu tadi bebes kana taneuh. Geus teu ngomong deui sabrut bae maehna nyerang. Modal sia Kakak. Cek Sugiri bari huluna nyurungkuy rek ngagadil. Tapi ayeuna mah Sugara ge teu cicingeun. Barang hulu Sugiri geus deukeut rek nenggara kana dadana. Sugara buru-buru nyokot batu anu aya di pinggireun manehna. Hiuk kebot bae hulu Sugiri dipapag ku batu. Atuh Sugiri teh mending ngaburi nyai. Ada murid sia Kakak. Cek Sugiri bari awakna ngoleweng ka kenca. Ku Sugara teu diantep. Hiuk cebrod. Sugiri dijejak deui. Maneran benang pisan kana iga burungna. Atuh gubrag Sugiri ngagubrag. Barang keur labuh yang gigir kitu dituburuk deui ku Sugara. Atuh ger bae tungtungna mah duana teh jadi galungan. Silih dengkek silih banting. Kaayaan di tempat jadi ledug. Di sejen pihak
opat urang gulang-gulang anu keur ngajaga bilebe teh raruas barang ngadenge sora anu pating gedeblug pating garwak teh salah saurang kadenge jumarita. Nah si gaya sora anu keur tarareum geuning euy, cek salah saurang ka baturna. Sing kuliah tempo ka ditu, cek nu saurang deui. Atuh tuluy bae dua urang di antara marehna teh arindit nguru ka tempat datangna sora anu raribut. Sedangkeun nu duaan deui mah tetep cicing di dia ngajaga bilebe. Barang anu dua urang geus anjuk ka tempat anu keur ribut, duanana langsung arolohok. Lantaran anu keur tararung teh si Horeng Sugara jeung Sugiri anu boga pangkat saluhureun maranehanana. Geuning juragan Sugara jeung juragan Sugiri euy anu keur tararung teh. Kudu kumaha atuh urang ayeuna euy? Nah pisahkeun, antepkeun. Cek nu saurang. Ji atuh pisahkeun euy. Ulah diantepkeun, bisi aya nu cilaka karunya. Tembal baturna. Heueuh. Tapi kumaha misahkeunna? Wing sieun ka babu. Cek nu hijina deui. Heueuh nya, dewek bingung ye. Cek baturna kalangah ulang. Tapi kumaha euy lamun kieu? Cuang ngagorowok bae euy pura-pura aya raja. Cek nu hijina rada rewasan. Baturna ungguk. Heueuh bener. Alus eta teh euy, cerdas geuning lain. Tembal baturna. Atuh tuluy bae duanana teh ngagorowok. Aya Kanjeng Prabu, aya Kanjeng Prabu. Cek eta dua gulang-gulang. Ngadenge kitu Sugara jeung Sugiri anu keur garelu teh tangtuna bae leuwas. Duanana ge reg bae langsung areureun. Cilaka kakak, udah diteruskeun deui. Cina aya Kanjeng Prabu kadiekeun. Nya Ki Adi, ayo buat kabur. Cek Sugara bari teu nunggu jawaban ti Sugiri, berengbeng bae maehna mah kabur ti heula. Sedengkeun Sugiri mah kalah olohok, teu ilu kabur. Maehna luwak lieur. Tapi si Horeng raja anu disebutkeun datang ka dinya teh eueuh. Sugiri ambek ngarasa dibobodo. Alam biado, aing dibobodo. Si Horeng raja teh eueuh geuning. Tapi kajen, malah halus jeung aing. Kakak Sugara ini di dieu jadina. Gerantes Sugiri tuluret kadua urang gulang-gulang anu duaan anu masih keneh mencrong ka manehna. Sugiri tuluy nyamperkeun bari pok ngomong. Ih ari laing nah, kajara dog bae di dieu euy. Itu nu sejen mah keur dibagi hadiah ku Kanjeng Prabu. Geubat kana itu geubat. Cek Sugiri ujug-ujug uteukna lancar, boga akal pikeun nyingkirkeun dua gulang-gulang. Atuh dua gulang-gulang teh langsung bae carunihak. Anu leres juragan Sugiri. Ih mane mati percaya ka uing. Ye uing mah tara ngabobodo sakali lain. Geubat tadi ka itu. Bisi biakeun manten hadiahna. Cek Sugiri deui teu kirim-kirim. Atuh geus teu loba omong deui, berengbeng bae eta dua gulang-gulang teh ngaberengbeng arindit ti eta tempat. Sugiri meuni bungahkeun. Dasar muning bolohok sia. Angger bae bolohok. Cek Sugiri ngomong ka baturna muning bolohok, padahal maehna ge munding. Tuluy Sugiri teh ini teh ngadeukeutan dua gulang-gulang nu sejena anu masih keneh ngajaga bilebe. Datang-datang pok bae Sugiri ngomong. Heh sia duaan. Itu geuwat ulah ngajaga dog bae di sia. Itu digeruan ku raja. Geuwat ka ditu sing raja ngamuk. Keun tawanan mah dewek nu ngajagana. Cek Sugiri. Atuh ngadenge kitu dua gulang-gulang teh ruas. Anu leres juragan. Ih, sia mah. Mangkana sia teh percaya ka aing. Geuwat ka ditu sia. Mohon atuh, mohon juragan Sugiri. Pami kitu mah abdi nitip heula ieu tawanan. Tembal eta gulang-gulang. Sabot Sugiri keur ngomong ka eta dua gulang-gulang, si Horeng Sugara nu tadi indit kabur teh geus balik deui. Teu kanyahoan ku Sugiri, Sugara cicing-cicing geuwat ngabebaskeun bilebe. Tuluy maehna buru-buru indit ti eta tempat bari mawa bilebe anu masih keneh kapiuhan. An waktosna saep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.